yang ngintip Lailatul Qadar malain di masjid sanajan di haram ge lain. Loba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar, loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kumaha emang syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar? Beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip. Loba jelema nu kapanggih geus teu menang bebeja. Brak, kaget. Sesuai jeung kadar derajat dirina anu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah, anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae, di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebabnya nama manggihan. Terus bae malam Jumat kapanggih